Aduh, oh ya, kieu. Arek kudang sare langsung mandi geunah. Arek lepas Jumat bari nungguan ya. Arek Jumatan ya ke masjid. Bila dilakene kedeng deui. Nyantai heula di dia. Aduh. Alah, ngeunah teh mulai di bulan puasa yang ngopi jeung ngerokok lah. Nah, saya ada bulan puasa. Salah leger awak geus mandi malah. Tinggal nungguan kedeng deui maka ke masjid. Jumatan. Oh iya teh tim ke mana sinarieun berarti pasar keneh gitu. Gawe pisan we kiwari. Terus keneh punya poe Jumat gitu teh. Kagak hudang mah aya keluar nan. Santai lah. Kenal si Onon didinya. Ku aing kebah. Woi. Kenal maneh? Hanya aing keur nyantai we tim. Atuh sia wayah kieu kunaon karek keluar. Aing teh lek geus dahar aing mah. Hebat sia euy. Ieu aing teh geus bebersih lek. Geus nyangung. Geus bersih-bersih kamar. Sagala yang wae ku aing ayeuna mah. Berarti kitu carana mah sia teh bapak rumah tangga urang. Sarajeng aing kitu carana mah sia. Galak ya segala naon disajikeun segala naon diayakeun kopi rokok daang ku pamajikan bisa digawe ku kumaha piring urang nya. Nyangu ngepel kumaha piring. Nyese. Nyangu. Sugan bae lek aing mah. Ya, penting orang mah menghapekeun diri we gitu tah. Berenang tuntutan ti pamajikan mah timbang ukur kitu hungkul atuh. Bener laek aing teh. Urang kudu bersyukur sakitu mah pamajikan bageur ka urang sakalian. Urang kudu ngarti di balik eta teh kan kitu berenang. Eta. Pamajikan lah nu usaha taruh urang mah keur kikena sugan ka hareup urang teh. Kira-kira teh Gusti Allah teh mere-mere rezeki mah bener teh. Dan orang boga pegawaian boga penghasilan itu ayeuna namanya orang menurut teh ka pamajikan. Ngomong-ngomong gitu. Aing teh arek ngeuseuh lek aing teh keur carape lek keur warga mesin cucu aing ruksak soalna jadi saya nyeuseun encan nyeuseun ayeuna teh encan aing teh bingung nya teh ku aing ge dibere solusi aya naon solusina kan sia mesin cuci ruksak keur mah ruksak si haroream nyeuseun aing boga solusina bari aya anu ieu khusus laundry deket deh ieu mah murah di ya dihareup di dinya di jalan arana laundry Dezam promo ieu keur promo marurah tinggal ku ayo sok tanya ku jelaskeun ieu setrika cepat 5.000 setrika reguler 2 hari 4.000 tuh cuci kering 5.000 ku aing welek dibacana make ku sia arek kitu mah ya maksudnya beusi setengah arti ku aing jelaskeun aing bisa maca meungpeung promo engke mah geus liwat ka ditu mah promo batinganan naon teh leuwih mahal ieu mah promo ieu teh anyar ieu laundry ieu teh Nizam teh Dezam beralamat Jalan Industri Kampung Kerajaan Desa Babakan Cikau RT 6 tadi hareup oh ya murah belati ya mesin sa horeaman ya jeung mesin cuci ruksak tinggal ka dinya aslina aing hoream lek ribut geus tinggal anterkeun sia boga duit mah deuk ka dinya teu kudu ringrang disetrika geus rapi jeung jaga di pelayanan alus di antar jemput ya mah sudah mun ku teh dihubungi teh terus geus beres jian maneh dianterkeun teu kudu maneh nu nyokot ka ditu lagi belati halus nya halus aing ngarti ayeuna mah nah kitu yo kudu aing arek cokot heula seusehaneun ieu da cekelan paparagieun siarawatan yang geus kita aing udah butuh beusin ke aing bila mana aing ngalondri kan gitu geus nam siap aing da arek ka masjid di aing teh Jumat sih teh
Lek, arek jematan. Heeh. Oh tuh. Ayo, Ayo. siap. Arek nyuci di laundry Dejam. Termak murah, baik euy. Tuh, lumayan jauh euy. Aya laundry anyar. Termah cepet deh. Pelayanana antara jemput ada pisan aing mah. Tadinya mah kade jam laundry. Lek, saya Jumatan mah. Moal aing euy. Kunaon mah? Aing can mandi ah. Nya aing oge hoream na Lek. Si arek jumahan mah. Moal aing hoream. Ya, suga teh arek Tapi kalem jumahan. heula cicing heula di dieu aing ah. Cuman can mandi berarti aing mandi mah Kakara geus. udang penting gak ada. Begadang wae sih sia mah. Mun begadang penting ada kudu HF. Sing lieur sebelum lieur Lek. Penting gawe aing si penting. Oh, sebutinnya aing berat gawe-gawe geus lila oge. Kieu we aing. Oh no. Aing mau Jumatan mah sia beusi itu mah. Ya geus atuh aing rek balik ah. Era batur jarumahan mah nya aing cicing di dieu. Lanjut ke aing kela gereng aing mah. Atuh ah. Ayo. Balik jalan ah. Ayo Lek. Ayo ayo. Aing langsung balik lah. Terus lagi balik gini kanan. Tapi ke gedeng dia. Itu dikasih otin. Mereka mana? Ya ada teh. Thailandnya. Otin itu ada ingin pas lagi. Mereka mana sebenarnya? Aing arek ka laundry nah, arek nyusuhan. Ka laundry deh jam tadi gigir. Aku aing sabutkan soatin dah. Aing sekali balik-balik. Laundry anyar nah. Laundry anu diharap kalian. Oh, Anyar. anyar deh jam. Kenapa? Oh, kamar ge da aing oge kadinya sarua. Nggak nyesel. Geus nya Yo, halus tuh. halus malah ayeuna mah keur diskon. Saya boga teh brosurna. Boga si Alek tadi. Oh, benar berarti aing geus boga peternak naon. Sok aya bisa cobaan ka ditu dan geus deukeut dihareup, Oh, dijamin bersih eta mah kualitasna bagus pokona mah. yo, bagus tuh. Bagus, hasil langsung bersih eta tim. Oh, bener. Jerwana gua dibawa kieu. Pamaji aing nah. Bener. Sekalian, Oh. bener sekalian aing geus sok kitu sekalian ke hoream mah ke sarua. Oh, siap. Atuh nganya. Nya sok Aing arek ade tuh hala. Ayo. bener si Otin. Ya sekalori jigana keur horeamon jigana mah. Aing rek balik ah. Oh, eta geuning diharap aing ya. Punten Kang. Mangga Kang. Bade nyuci Kang. Ya sok. Timbang heula nya. Nya teh mangga. Oke, entos 4 kilo gitu. Nah Kang dicek heula nya pakaianna ya. Mohon mangga. Barana nya. Tuh. Enggak boleh. Oh, ini naon ingan ieu hutang ningan. Ya. Ya teh anu istri abdi Kang. Oh, gitu. Nya. Keun bae meureun. Ya kan bae tenan naon, kan bae tenan naon. Bebas. Bebas. Oh, mana tuh? Nya atuh nuhun nya. Ya, Mungkin lah nonton naon pandiri nya. mohon mangga. Isa kalian daftar ongko ya. Mohon. Oh, nya soya oke siap. Loba Kang tah. Oh, Yo. siap. Kurang loba tuh. Ah, Mun bisa mah kabeh ka dieu. kabeh. Oh. Ngeus we ieu heula Kang. Oh iyalah. Kayak nyusul. Oke, siap lah. Bener Atuh, tak? Siap. Mending notana sanggekeun ka abdi. Oh, ayeuna. Mohon Oh, siap. ame Akang tong repot. Oh, oke lah siap. Siap. Dagoan gedeung ya. Siap mangga.
Kala kedapnya Sok, di mangga. seratelanya. Ini Kang, atur nuhun ya. Kang, nuju promo ya. Ya nuju promo itu ya, spesial Ramadan lah. Hmm. Ya nah, kan paruasa bisa Mohon. capek nyetrika atau capek nyesel gitu. Tapi nuju promo spesial Ramadan ya. Mohon. Cuci 3 kg gratis 1 kilo. Oh, Ya, dijamin cepet. siap. Tapi amanahnya. Aman, aman, aman. Nuhun Kang. Ya, sampai-sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mah nyuci nggak beres kan di jam kurang arek sare ayo mah wah mantap ya kurang sare ayo mah biasa nggak